kajian imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, rizki nasing tambah-tambah, milik nasing tambah-tambah, pamajikan si bapak oge si soleha. Nini ngagorawak ulah tenang bu, palebatnya masih kuring ya tersatuju. Janten hapuntennya para kiai, para guru sadayana, bapak-bapak wabil khusus hapunten. Ieu sim kuring awewe di luhur, lalaki di handap. Tapi kali-kali kenai awewe di luhur nyabunya supaya aya variasi. Naon aja maseri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal. Sim kuring sok dicarekan bodoh cenah zaman kiwari ceramah meni loba gaya, aya nyanyian sagala, aya bodoran sagala, duh nanaonan lain nanaonan nyapanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji tadi baringi dengan candaan sok balalubar betul ente bubar nundutan, ente nundutan tibra, ente tibra api-api kacai ngante balik deui teuing bener kacai teuing dileg-leg ku jurig eta teh. Emang boleh neng urang ayeuna keur ngaji seserian boleh teh? Boleh anu ulah teh nyeungserikeun anu emang boleh aja urang ayeuna seserian babarengan boleh teh? Anu ulah teh seserian naon teh berarti meni malotot ka dieu nyebut gelo mapai jalan setapak ka jugjog ka hiji lembur deui ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Ustadzah dari Sukabumi sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah luar biasa. Mari kita sambut, dengarkan baik doa sana yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat terhormat, yang takzim. Mari sama-sama kita simak kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semuanya balik itu aja. Kedua hari paling atau besok sore langsung ada. Mesinnya kurang gede-gedenya. Kaja teh. Banyak lah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kumaha daramang sadayana bun, kumaha daramang pak, kumaha ngawalar salamna ikhlas, ridho, teka paksa, rela, saladar. Bisa nu teu elingnya. Urang adoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Ibu hayang ka Makkah bu, geus daftar acan, baroga duitna, itu saharek nu mawa. Tapi ulah leutik hate mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Bareli Sawah amin. Kajian imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, rizki nasing tambah-tambah, milik nasing tambah-tambah, pamajikan si bapak oge si soleha. Nini ngagorawak ulah tenang bu, palebatnya masih kuring ya tersatuju. Oke, doa anu kaduana khusus kanggo para pamuda jeung ka para duda. Aya duda
Pamuda aya. Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Geulis to mun awewe atunya. Madara manggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supados langkung berkah urang buka ku sholawat siap Bu? Siap keluarkan sorana siap? Saur kanjeng Rasul man shalla alayya sing sajal manu maca sholawat ka kami wa rafa'u sautahu sareng sora nanti dikaluarkeun sora nanti ditarikeun wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syur aja hoyong ka surga kaluarkeun sorana sia sabat bari dibagikeun ayeuna ya Kang sabari bersolawat atunya supados henteu recet mungkin pas mulai urang sholawatan mangga sambil dibagi ke wae. Salatullah wa salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah wa salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. wa salabi bismillah wa bilhadi rasulillah rasulillah. Kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya jangan gosedan loba parawan barukidan dan penting diganti ku berang lalempangan eta siga setan. Penting diganti ku berang lalempangan eta siga setan sadayana.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Ya jaman kasinting lo balalaki marake anting lini dikeriting lo bapara wanita bararunting nini dikeriting lo bapara wanita bararunting صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Hari ngaji kudu jampe ulah tari ngaloprek hape komo lamun ti brasare bisi dirawuku kelong komo lamun ti brasare bisi dirawuku kelong wewe الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لو وصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tacan beresnya. Ya boro bagi kau itu rakyat. Tacan rengseng. Kak? Bisa ada kamera. قمر سيدنا النبي قمر
Siap Komarun Bu? Komarun, Komarun, Komarun sidanan Nabi Komarun wajamil 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 sidanan Nabi wajamil Qamarun Qamarun sidanan Nabi Qamarun wajamil 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 sidanan Nabi وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والغدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والغدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك Pangpayunan ku simkuring dipi hormat pengatur waktu penata acara kersana MC palih mana MC na mana MC na leungit ke mana ada mudah-mudahan ku Allah dimuliakan amin. Oke, teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan parantos ngayakeun hiji acara yakni acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal margi naon cenah ceuk keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul pengorbanan naon wae
rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana. Betul? Aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia nu teu milu mikir aya belah mana diukna. Darek teu disebut mikir kumaha ceuk batur marariweuh betul. Ti mimiti nyiapkeun acar. Sok bantuan da capek. Ti mimiti nyiapkeun acar, nyieun ten, nyieun pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen teh dipencit teh dia. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan ngabutuhkan matakan orang doakan ku sadayana. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Oke tahilap kepada kasepuhan para alimil ulama asatid wal ustadzah, para kiai para ajengan anu nampak hadir di ieu patempatan anu mana tetiasa disebat namina hiji-hiji namun tengirangan karena ta'lim sareng takrim simkuring anu mana para guru orang sadayana, para ajengan, para kiai anu parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos kangge simkuring, masihan waktos kangge simkuring anu masya Allah tawadukna nyabunya. Para kiai, para ajengan ngahargaan ka abdi, para ajengan, para kiai ku abdi teu dihargaan. Naon buktina ieu ku sabab abdi di luhur, para guru-guru diharandap. Lain salah abdi nyabunya ku sabab dina peuting ayeuna Pak simkuring teh kedah nurut ka panitia. Betul kitu Bu? Ku sabab dina peuting ayeuna dalam artian simkuring teh keur dibayar ku panitia. Janten hapuntennya para kiai, para guru sadayana, bapak-bapak wabil khusus hapunten. Ieu simkuring awewe di luhur lalaki dihandap. Tapi kali-kali kenai awewe di luhur nyabunya supaya aya variasi. Naon aja maseri ngajina anu mana urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin, ditambih-tambih barokah ilmuna amin, ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT, aya atuh Bapak RT. Paling mana Bapak RT? Eta. Bapak RW na aya. Belah mana? Di mana? Keur kieu. Bapak Kades aya. Belah mana? Aya di imahna nyebunya. Urang doakan rek aya rek teu aya urang ngadoa mudah-mudahan pamimpin orang sayana ku Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil amin, pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai oleh rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu palih ditu araya Bu, anu cangkeul aya, nu hayang geura balik aya, nyeri cangkeng, nyeri tuur, nyeri beteung, teu boga duit, loba hutang, anu kerepase ajeng salakina aya musti nu agung, anu hareudang aya Bu, aya komo nu biasa tara make tiung bada panas sok we balik tina ieu patempatan naon anu mimiti dibuka tiung heula ta senek heula atuna tiung da senek mah geus dibuka ti tadi nya geus beak balahan mah betul Bu. Eta si tiung tadi dialungkeun leuheung dialungkeun anak-anak kursi ieu mah kana rak piring jol salakina rek masak mie eta tiung dijieun cempal saking ku make tiung teh pan hareud tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka amin ya Allah ya Rabbal. Ibu semangat Bu, masih semangat masih anu palih ditu aya
anu pangker aya anu pangker. Masya Allah belah ditu bapak-bapak nang ana molohok ya kaharepus bogo. Araya Pak anu palih ditu aya aja keluarkan suara nasihat. Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji tak ulah kahiji lembur bisi jadi mawar bodas. Tapi ya simkuring ceramahna nyanyian yos Pak uyos teh bisi ulah simkuring sok dicarekan mudah cenah zaman kiwari ceramah meni loba gaya aya nyanyian sagala aya bodoran sagala duh nanaonan lain nanawanan nyapanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji tadi baringi dengan candaan sok balalubar betul ente bubar nundutan ente nundutan tibra ente tibra api-api kacai ngante balik deui teuing bener kacai teuing dileg-leg ku juri eta teh betul gitu saurna teh aya pertanyaan emang boleh neng urang ayeuna keur ngaji seserian boleh teh boleh anu ulah teh nyeungseurikeun anu emang boleh aja urang ayeuna seserian babarengan boleh teh anu ulah teh seserian naon teh berarti meni molotot ka dieu nyebut gelo ibu aya Bu da teu salah seurimanya jalma anu seuri epek kana awakna teh jadi seger betul Bu kunaon atuh ayeuna loba jalma gering tara seuri jangar we jeung jangar betul Bu mata kan jadikan kesempatan ngaji sareng simkuring sorana bebaskeun sia hayang seuri der hayang seuri hayang nyanyi hayang bali ulah itu maksudnya kumaha Pak sorana bebaskeun bae sia ulah dikakempit dina tikoro bisi jadi setruk siapa karek di mana bieu mapai tapi ulah ka hiji lembur ganti ku hiji majelis siap Bu mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji lembur deui henteu karasa capena sabab make kendaraan terus gitu aya nu kadia naik mobil aya naik motor aya berjalan kaki aya dibere duit ku panitia 10.000 ewang 5.000 mani watir ya aja kapaksa teh ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dieu bapak maksakeun ka dieu cing simkuring bade naros ka orang mana ieu teh ka orang buah bedul buah bedulnya coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang buah bedul simkuring bade naros bios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk dibawa ayeuna mawa keresek ka dieu aya keur naon eta teh ih lumayan cenah aya jeruk tilu asupkeun aya cauh hijib jejelkeun kana ibu nu aya we di dieu wadahan ngan kade balik ka imah bongkar eta babawa bisina poho digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk dirinya tapi simkuring mah insyaallah husnudon ka orang-orang buah bedul mah bahwasana datang kana ieu tempat teh seja bade tolabul ilmi oge apal kana fadilahna tolabul naon cenah neng fadilahna tolabul ilmi urang tingali dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah araya rek disebut yang celengan da ngaricep ieu teh araya sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah ngaji gitu sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaragapkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu diuk hungkul ngaregapkeun hungkul kana mangka aya
Abdullah eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya di dia orang dia nu pernah salat 1000 rakaat aya henteu? Lamun aya eta hulu tinggalin di handal saking ku berat, betul Bu, saking ku ripuh, betul Bu. Tapi ayeuna ibu sareng bapak dongkap kana ieu patempatan sejak bada thalabul ilmi, maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Maragi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha, di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh. Oh rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak matakan luar biasa padilahna mencari ilmu teh, betul Bu. Timbul pertanyaan ti Ibu Titin, kan tadi cenah gadingan aya keterangan bahwasana alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Naha aya Ibu Titin di dieu, Ibu Lilis aya, Ibu Eis, Ibu Nur, Ibu Imas, Ibu Ai, Ibu Neng, Bu Nung, araya. Pertanyaan anak, nah neng cenah urang teh abdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujudna. Tapi nah garingan urang teh abdolan keneh tolab ilmu. Dijawab ku si bapak, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmuna, leres Bu? Ayeuna si Ece salat 1000 rakaat ari teu make ilmuna mah salatna ge bakal sia-sia ka nyeri-nyeri sirah Ece. Ayeuna si Ece puasa henteu apal kana ilmuna maka kur haus jeung dahaga hungkul, leres Pak? Ayeuna si bapak indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata, betul Bu? Matakan beramal tanpa ilmu maradudatun la tuqbalu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubad saurna kumaha? Faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun la tuqbalu sing sahajal ma siap nyebut ma, siap nyebut ma. Balad itu ayah bapak raya nu tengah itu araya ibu menrek maut atau usoraan makago araya ieu teh sim kuring ditinggalikeun hungkul mah era siap nyebut ma siap sok sing saha mah anu tengah mah eueuh anu teu nyebut ma balikna nincak tai sok nyebut ma siap sing semangat sing kompak siap ibu nu tengah araya sing saha mah ih heg make seni atuh eunekeun mang ma tos doma eta mah sok make seni sing syahdu sing tenang siap sing saha mah gitu. Ibadah jeung ilmuna maka ibadahna jika dombanya meniraing moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk araya ya semangat kena semangat keluarkan suara nasia ulah dikakampit dina tikor bisi jadi setruk siap beramal tanpa ilmu teh mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Nu tadi dina nalika aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala teh ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem. Rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh eta malaikat teh erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Bu karasa teu ayeuna urang keur dicabutan dosa henteu ari bapak-bapak sugan karaos henteu lamun karasa mah geus pingsan urang teh Pak, betul kusabab gede kene dosa nanti nimbang awakna terus kamanakan cenaneng eta dosa nu menang nyabutan teh
Etabu malaikat nyabutan dosa orang dia di bedolan, di gembol, di karungan, dibawa ka ditu ka gunung. Kamana cenah? Gunung naon berarti di dia? Ciremai. Dibawa ka gunung Ciremai. Ari cek gunung Ciremai teh geus ti mana maneh malaikat meni ringkid meni naon cenah? Apal orang dia ringkid? Naon ari ringkid teh? Rarebo sagala dibawa bebekelan malaikat meniku loba teuing. Ditanya ku gunung teh geus ti mana maneh malaikat rek ka mana maneh eta mawa naon? Ditinggali teh geuningan dosa orang buah buah bedul. Buah bedul. Mani loba cenah Pak dosa orang buah bedul teh? Emang cenah cek gunung teh rek kamanakeun eta teh malaikat kaula erek mijeun ieu gunung naoning erek mijeun ieu dosa teh ka maneh gunung. Ari cek gunung teh cenah hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah. Lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa ulah dibikeun maka maneh ulah bingung malaikat bawa we ka ditu ka laut. Ka mana cenah? Laut naon berarti di dieu? Aya laut teh di dieu Bu? Laut naon? Cibatok. Cibatok. Hah? Gunung mah? Laut naon Pak? Situ Patok. Dibawa ke situ Patok yang sirinya ari tadi mah gunung Bu ka malaikat langsung ditolak mentah men. Ari laut mah henteu cak laut teh geus ti mana maneh malaikat meniripuh geus ti mana maneh malaikat meningesang cik calik heula atuh sakedap nyanak naon sih eta teh. Ditingali geuningan ku laut teh reuaseun eta laut geuningan eusina teh dosa hung. Geuningan loba dosa orang buah bedul teh. Tapi ece tina lobana dosa orang buah bedul teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki. Allah cek si ece. Eta si bapa langsung culak-culak cik aya teh nya pamajikan aing di dieu. Ibu sim goreng rek nanya ari ibu boga dosa teh ka salaki. Loba apa saeutik rek dibawa maut moal. Ih meni pede orang di bawah. Ulangi cacing fokus atau ditanya teh. Baca boga dosa ka salaki. Loba apa saeutik rek dibawa maut moal. Geuningan pede wae Pak. Sakali deui dah. Bu boga dosa ka salaki. Loba apa saeutik rek dibawa maut moal. Ih eta moal keneh bae. Berarti yakin orang dia mah sok mentah hampura ka salaki moal poe. Tara dinya. Terus mentah hampurana iraha atuh lebaran. Oh gitu. Berarti yakin orang buah bedul mah ibu-ibu nateh marawat nateh rek bulan Syawal. Kusabab lebaran dibehakeun dosana betul Bu? Naon atuh cenah cak laut teh cik sim kuring rek ningali naon wae dosa pamajikan kanu jadi salaki teh. Ditingali teh geuningan Bu cenah loba orang buah bedul mah ibu-ibu teh anu osok molototan ka salakina. Ibu sok molotot ka salaki atuna osok mah nya peureum ka salaki teh nya teu kaciri. Ibu sok nyentak tara ka salaki osok nyentak tara. Bapak-bapak sok disentakan tara. Ih atuh paingan baregangnya. Ibu naha si salaki make sok disentak? Hah? Tara mere duit. Ayeuna tara mere duit salakina. Geus teu aneh Pak. Survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman sekarang itu kumaha saldo. Kumaha salaki keur loba duit jeung salaki teu boga duit kumaha kacirina? Kumaha kacirina? Tong boroning perilaku ningali beungeut salaki ge beda atuh. Keur loba duit jeung eueuh salaki keur loba duit kumaha kacirina aja kaset terus hurung terus naon ibu marah mai ditetep ku aja ti kajauhan Gusti eta salaki saha sih
kamu kok begitu bebaskan suarana tong dikekempit tina ti koro kamu kok begitu memandangmu tabo tak bosan-bosan salaki keur loba duit mah ce tapi lamun salaki keur eueuh duit kumaha kacirina hidung goreng bu salaki mah keur teu boga duit teu salah teu naon keur ngaringkuk ditoker kos ka ucing hudang teh bapana tingali wayah kieu mah salaki batur bageus usaha ngan didinya mangalumuk ke kos seueuhaneun piraku kudu diduruk mah aya nu ngaduruk salaki di dia aya nu sok ngageruk naon sok balelol ce ari teh acan tuang teh sok ieu heeh bu aya nu bedil di aya nu ngabedil salaki aya nu ngaduruk salaki di dia tapi bos kuring mah husnudon pak ka ibu-ibu orang dia mah katingalina ge wajah-wajah solihah hungkul wajah nage wajah surga hungkul pinter ngabungahkeun hate salaki ibu kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala karena hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala al ilmu qoblal qawli wal amal jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia aja ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala naon cenah Bu ngabungahkeun saha salaki saha salaki sorangan anu dekok teh ku aja dibungahkeun luar biasa pahalana naon cenah neng pahalana ngabungahkeun hate salaki teh Bu geuningan pahalana teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun kaur ibu aya di dieu nu yuswana atau umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atau henteu henteu tapi ayeuna eueuh ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun kaur cek ibu kokom teh kumaha aya ibu kokom di dieu belah mana bu kokom keur giih dinya cek ibu kokom teneng ibu mah boro-boro ibadah anu sunnah ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon ari di waktu-waktu teh Pak diengke-engke dielat-elat di akhir subuh duhur asar maghrib isya atuh ira salatna Kang nu paling hoream salat naon sih hah isya jeung naon jeung subuh jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh atuh eta mah udah loba gaya hoream salat naon subuh ari lohor henteu urang mah katingali dina ibadah teu pati bekah cenah beuki dina ibadah teu pati beuk ngaji api-ap sedekah pel ari hayang-hayang kasyur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga bapak hayang ka surga oh sok hudang ti peuting salat tahajud tara oh ari nu tara rek naon atuh hudang ti peuting teh rek kiih geus kiih naon ce atuh nangisang heula maknya sare deui betul paingan bau kecewa orang dieu mah Gusti Bu urang mah tahajud pagujud betul Bu tahajud pagujud tapi istri yang sholihah mah teu kudu ge tahajud teu kudu ge duha cukup ngabungahkeun hate salaki ge beunang pahala 40 tahun sok sanajan ibadah luar biasa henteu cek si Ece teh kumaha neng ibu mah hayang ngabungahkeun hate salaki atuh kumaha carana apakah kudu dilekete aya nu ngaleketek salaki di dieu atuh lamun dileketek mah jadi seuri betul Bu teu sakabeh jalma nu seuri teh bungah betul aya oge jalma anu seuri teh keur nutupan ka nyeri aya oge jalma anu pangtarikna seuri pangjerona ka nyerina jadi teu bisa ayeuna ku urang dicirian jalma nu seuri teh bungah betul Bu tapi nu bungah pasti seuri terus kumaha atuh neng ibu hayang ngabungahkeun hate salaki kudu dikumaha hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak ku naon cenah ku akhlak secantik apapun kita
sebagus apapun tubuh kita, kalau misalkan kita tidak sholihah mah Bu, tidak ada apa-apanya. Terus kumaha akhlak seorang istri kepada suami teh naon wae, katsiron jiddan seueur pisan. Tapi simkuring badannya nak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sangat sepele, yang kira-kirana bisa katurutan lah gitu. Urang ayeuna nuju memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pasti ada himbauan kita untuk untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis urang oge kudu neladanan kana akhlak istrina Kanjeng Rasul. Naon Bu akhlak istri Kanjeng Rasul mah? Kahiji dina nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh. Apal rengkuh aja? Rengkuh teh sopan. Kieu atuh tah. Cek Kanjeng Rasul teh ya Humairah labbaika ya Rasulullah gitu. Lain nyeri betung nyebak itu nya rengkuh. Di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul rengkuh, di mana-mana ngalangkung kasalah kita osok moyongkod. Apal orang dia moyongkod? Moyongkod teh kumaha sih? Sopan dongkok. Ari orang dia sok moyongkod tara ngaliwat hareupeun salaki. Salaki keur nonton TV bari ngagoler geda katincak beheungna. Cik atuh ulah ngahalangan baturkeun sasapu teh, betul Bu? Urang berarti jauhnya eta mah. Terus aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon? Urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki, bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti komo rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong lain ku biwir deui, tapi ku Ibu simkuring rek nanya Bu, ibu palas awalan kawin wani teh hitut hareupeun salaki. Terus ayeuna naha jadi wani? Geus jadi kebiasaan ning. Sabenerna henteu salah-salah teuing si ibu Pak. Anu salah mah bapak naha cenah nyalahkeun nu tiis lain gitu Pak. Ece awalan kawin hitut hareupeun salaki, salaki laina negur. Kuduna bapak teh langsung negur anu jadi pamaji beungpeung anyaran keneh. Contoh ibu teh awalan kawin hitut hareupeun salaki jelegur. Kuduna cak si bapak kumaha? Apa itu teh bunda? Anu nyebut bunda di dia ayah, papih ayah, mamih ayah. Lamun ayah emang kunaon yang ulah bae. Da eta mah bentukannya urang kanu jadi pasangan. Malahan sunnah urang ka pasangan teh manggil dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang so sweet. Ayeuna nyebut papih kanu tukang macul ge bae atuh. Nyebut mamih kanu sukuna jebrag bae teh bae. Da ieu mah bentukannya urang kanu jadi salaki. Ibu hitut hareupeun salaki jelegur cek salaki teh apa itu teh bunda? Itu teh bunda tidak boleh. Itu teh kentut. Emang bunda tidak tahu di dalam kitab ukud kumaha kitu ayah? Cenah dina kitab ukud teh wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi. Wala yasumu sarang ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thayyibar rihi kecuali ambe anu seung, ambe anu seung, ambe anu had. Tah bunda, bau awak bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau kelek bunda itu sebenarnya tidak boleh tercium oleh ayeuna bau syungut bunda itu jangan tercium oleh Sekarang kentut bunda ditodongin ke ayah, itu teh gak baik bunda, itu teh akhlak. Ibu kira-kira mau digitukeun ku salaki era moal? Era atuh eureun moal geureun Pak insyaallah. Tapi ieu makan kumaha? Pamajikan bapak awalan kawin hitut hareupeun bapak laina ditegur. Misal salaki pamajikan teh hitut hareupeun salaki cekuk. Cek si bapak kumaha? Mani ucu, mani cengit. Atau jadi kebiasaan, betul Bu?
Neng kusabab geus jadi kebiasaan da jadi hese ngeureunana oge. Betul Bu, sesuatu yang kalau sudah menjadi kebiasaan pasti susah, tapi ya minimal ya pasti ada proses gitunya. Jadi lamun misalkan hese ngeureunana atuh kurangan Bu, lamun misalkan biasana orang buah bedul ibu-ibu hitut hareupeun salaki sapoe saputing 10 kali aya nama 5 atuh. Neng teu bisa, ibu mah geus nini klepna ge geus ruksak, geus eueuh kuncian, teu dihayang-hayang ge bijil sorangan. Mun motor teh mah geus remblong, kumaha ari kitu? Berarti hese Bu belah dinya hese teh? Hese berarti hiji deui atuh. Bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Ece sok dangdantara, ece sok dangdantara. Oh sok lamun rek rajaban, oh sok lamun rek kondangan, oh sok lamun rek muludan. Bu di Sukabumi mah naon ibu-ibu nate ongko lamun keluar imah mah gareulis ari di imah nama sok make daster. Di dieu akur di Bu, akur henteu di dieu. Tapi Bu di Sukabumi mah make daster anak teh anu sararwe. Sarua di dieu ge. Oh berarti orang Sukabumi ge di dieu meureunnya nyontohan anak. Bu abdi ditanya, Bu, kunaon sih make resep daster anu butut? Teuing neng beuki rangsak teh beuki geunaheun cenah tiis. Leres eta teh Ibu. Bu kririaban kos kasetrum. Hebos bau jeng, leungeun bau-bau, salakina asup ka kamar ti kabalik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iba majikan aing atawa juri. Yeuh dangukeun orang buah bedul. Batur mati penting seungit teh make hand body. Naon cenah? Make hand body ibader make autan. Atuh diletak ku salakina paeh karacunan. Maksudnya rapi hareupeun salaki siapa? Karena apa? Pada dasarnya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya. Bu, aku menerimamu apa adanya. Wadul eta teh. Aku suka cewek yang natural. Wadul, pret. Betul Bu? Angger ningali nu cantik mah da moronyoy. Leres gitu? Teu percaya Bu? Sok. Neng, ibu mah gak percaya. Soalnya salaki ece masih bertahan jeung ece. Wadul, eta teh maksakeun. Kusabab eueuh deui nu hayangan. Teu percaya Bu? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak araya kaluarkeun sorana siap, sing kompak siap, sing jujur siap. Supaya pamajikan teh introspeksi, supaya pamajikan teh mikir. Sok jawab sing tari. Coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis. Tuh Bu resepeun Bu. Bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu glowing. Resepeun Bu. Bapak-bapak resep teh ngambek pamajikan anu seungit. Resepeun Bu. Cik di marodalan teu. Aing mah henteu cenah Bu. Berarti ulah loba gaya. Lamun teu di modalan mah tarimakeun pamajikan siga bangkung masa eutik. Betul Bu. Da kusabab cantik teh perlu modal. Perawatan itu perlu duit. Teu bisa ayeuna make BPJS. Ibu hayang cantik datang ke RT, Pak ieu KTP sareng kakak bisa moal. Kantanan dina nu namina rumah tangga, urang teh sebagai suami jeung istri perlu yang namanya dukungan, saling dukung. Duit ke perlu itu teh. Ibu kamari simkuring ngaji di daerah Jakarta Selatan. Simkuring Jakarta Selatan di Jakarta Utara. Simkuring ngabahas dangdan. Aya nu ieu Bu pas balik acara teh aya nu ngechat ka abdi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Iya Bu, kenapa? Tadi saya dandan depan suami niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa ya suami saya malah takut. Dari Ece dandan kos kumaha? Coba ibu fotoin Bu, kirim fotonya. Ece ditinggali teh geuningan buuk diriapkeun make bunga. Cak abdi teh Ece alus teh meureun baheula buuk diriapkeun teh da keur naon? Can aya naonan? Can aya huisan. Aya di dina huisan aya geus botak tengahna oge. Baheula Ece make baju merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apal nangka di karungan? Beberahilan. Kok
beberhilan apal beberhilan di dia Ari atas si aja bu pas ngirimkan foto tadi tingali Ari pakai baju bareng awak hidung persis kos tangkil eta mah ibu apal tangkil orang dia Ari tangkil ning pa baju nate koneng bareng hidung Ari pas ditingali jerona ya maksudnya rapi hareupeun salaki siap bu hiji cenata dosa teh nu kadua nanaon ditingali teh ganingan bu aya dosa pamajikan kanu jadi salaki naon cenah dosana geuningan loba orang buah bedul mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina ibu sok ngahutang tara bebeja ka salaki ibu istri yang salihah itu jangankan hutang kalau misalkan kita mau berpuasa sunnah kita harus izin kepada suami ku suami teu diizinan mah ulah sakit teh puasa sunnah komo paket COD aya nu paket COD tara bebeja tapi kakan ngechat ke amang kurir tong kakak dieu nya di imah masih kena aya salaki aya nu kitu aya tapi ketang bu urang ge da moal kitu lamun salaki berehan mah lamun salaki teu hitungan mah moal ki jadi balik deui perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung suami leres bu hiji dua cenah teh pokokna mah ditinggali teh geuningan loba dosa orang buah bedul teh ari bapak-bapana aya teh dosana aya naon orang dia pak sok naon di dia beger wae aya nu beger wae salakina di dia cekekeun malaikat eta teh aya nu salakina sok ngusap di dia aya langsung eta makan neraka maknya ari lauk diusap ari pamajikan henteu cenah adil henteu pokokna mah ditinggali teh cenah cek laut aduh simpuring mah geus moal narima ieu mah loba kieu mah hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka buah bedul eta dosa titah dibawa di ka mana pak ka buah bedul tapi karek ge malaikat di luhur bu eta malaikat dijagat ku Gusti saur Gusti Allah rek ka mana maneh malaikat meniripuh Gusti simkuring teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui ka buah bedul arek naon erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyebutan tadi rek dibagikeun deui buka urang tapi cek Gusti Allah cenah kumaha engke heula malaikat ulah naha Gusti kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah lanjut kamanakeun atuh cenah Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dibikeun mah ulah dibagikeun deui mah ulah bingung malaikat cekelan we ku anjeun naon cenah bu cekelan we ku saha ari cek malaikat teh Gusti ke heula na teu ningali Gusti ieu teh dosa orang buah bedul teh loba lamun dicecekelan we mah simkuring ge cangkeul naon cenah bu ari cek Gusti Allah kumaha wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jelema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana kadinya ibu rek balik ti heula bu naha sieun kabayang ibu kokom balik ti heula karek nginit kaluhur ditanya ku malaikat rek ka mana maneh kong hayang balik hayang matunduh kitu tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi teu pak naha make rugi urang mah dosa mah teu kudu dibere betul bu urang mah rumah saja lemah anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang-hul mikiran hut komo nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap ngaji mah nya keur ngaji hitut aja
Nah mudah-mudahan atuh urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan sing janten wasilah di hampura dosa urang ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Ibu lanjut Bu. Bapak lanjut Pak. Ieu ngajina hayang lami hayang sakada. Sajam kuat. 2 jam, 3 jam. Ih simkuring mah teu kuat. Percuma cek ngaji lila-lila tinggi sok tara diaramalkeun betul. Kusabab urang masuk kekenaan ku penyakit barho. Naon? Barho, naon ari barho teh? Bubar po, aya nu leuwih parah. Cingho. Apal cingho? Cicing keneh oge enggeus. Tadi aya nu sambutan aya. Ingat keneh nu diomongkeunana. Henteu. Eueuh nu henteu peureun hiji ge nya. Aya nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Abdi mah tuman hilap jeung mata ngaji mah ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman saya nyebut berkat betarik euy kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah mata ngajina ulah lil nu penting dah daek initna dahar. Bu, Pak, simkuring datang karena ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat teu. Kana amplop ge teu najis amplop aya. Hayang nage doa. Kudu ge di kitu ieu panitia mah geus ngarti atuh. Geus dirapat ti kamari ngan bejan rek dibuka ni cenah rek ditambahan. Amin atuh. Ya Robbal. Ibu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang, resep kanu pondok. Aih, resep kanu panjang ari ngaji hayang pondok. Maksudnya ngaji makan aya pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo. Da menurut abdi mabu ngaji makan aya pondok nu penting balikna mawa amal anu hade. Ieu mah kacirina beungeut koropak abdi teh. Geus duit, geus berkat, geus amplop. Bu, araya Bu. Ibu apal teh abdi saha? Oh tita teh nyaho nya ngaranna teh. Abdi teh saha cenah? Di tukang tah. Aya foto na foto mah geulisnya. Bodas asli geulisan aslina apa na foto? Wadul. Tadi simkuring karek-rek naik dina ieu nya ka panggung aya nu harewasan. Ih aslina mah cika bayawaknya cenah. Ini asa hayang ngabedil ari kitu teh dah. Bu, saha abdi teh? Awit Fitriani. Bapak-bapak emut-emutnya Awit Fitriani ulah kieu. Saha nu ngajina kamari? Euy, da baju bodas ulah kitu. Awit Fitri di mana abdi teh? Di Suka? Di Suka? Di mana Sukabumina? Di Sukaraja. Aya orang Sukabumi di dia. Lamun misalkan aja ulin ka daerah Sukabumi engke teh da aya bangunan anu gede teh. Tah eta teh rumah sakit Hermina Pak. Bisa imah abdi atuh. Lamun aja ka daerah luhur tanyakeun we ngaran abdi ka daerah Sukabumi. Di mana Bumi Awit Fitriani. Engke teh aja teh bakal diantarkeun ka hiji imah anu 3 tingkat. Mobilna ge 8, halaman ge luas. Tah imah abdi teh tukangeun imah nu tadi. Asup pagang leutik. Ada di mana boha atau gitunya. Maksudnya simkuring jauh-jauh di Sukabumi hiji sejak ijabah undangan. Bu, hayang apal teh. Asal nama simkuring teh poe ayeuna teh moal ka dieu. Kudu nama simkuring teh ka Garut. Tapi dipikir-pikir rek naon ka Garut. Meunang eueuh dulur teu boga. Jadi datang we ka dieu. Sok sanajan poe ayeuna teh asal teh pernah dibatalkeun. Pernah naon cenah Kang? Pernah dibatalkeun. Tapi alhamdulillah ari kuduna penak sareng orang di mah pendak betul Bu. Anu katiluna simkuring seja silaturahmi. Nu kaduana seja ngiring taklim wa takrim. Anu katiluna seja silaturahmi. Naon fadilana silaturahmi? Man sarrahu ayub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sing sajal maceun-aceun nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina. Anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturah supaya panjang umur loba dulur. Duit teu beungeut duit kabeh ieu mah
Ibu masih semangat Bu? Moal balik ti heula moal. Aya nu geus balik ti heula aya? Lamun aya tanyakeun isukan ceuk nyereni tonggong teu gitu. Bisi bareurat. Ibu araya masih bersemangat? Sebelum kita teruskan ke pembahasan Maulid Nabi, kita bersolawat bersama dulu supaya lebih berkah dan lebih bersemangat. Siap? Siap? Allah, oh iya Bu, sebelum kita bersolawat, saya dari Sukabumi bawa kalender. Kenapa sih hari mau balik sok marawa kalender teuing dan urutan batur si kuring enak keur viral. Nah Bu, kenapa sih ini ada kalender 2026? Neng, kenapa kan 2026 nya juga masih lama? Sabaraha bulan deui Ibu? 3 bulan deui nya banyak. Nah cenah make kudu dibawa ku sabab simkuring awalan ka Cirebon teh ayeuna. Jadi simkuring sakantenan we dicandak daerah deui meureun ibu-ibu sareng bapak-bapak pendak sareng abdi. Betul? Terus naon ieu bedana kalender ece jeung kalender abdi? Ari kalender ece mah kan meulina ti toko emasnya. Leres gitu? Teu wauh ning fotona teh teuing saha. Ari ieu mah kieu. Geulis teu? Gelis atau diedit. Nah, di dia naon Bu? Di gigireunana aya sholawat syifa yang bisa ibu baca dimanapun. Nah, dimanapun. Di handapna aya sosial media abdi anu real, anu naon cenah? Real. Anu naon cenah? Real. Kudu nyebutna gitu. Nu asli. Dimulai dari TikTok, YouTube, Facebook dan Instagram. Nah, jadi promosi lain promosi. Kusabab Bu, banyak sekali oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani. Padahal eta teh lain abdi Pak, teuing saha. Kadang apa? Banyak orang yang memasukkan video saya ke media sosial tapi tidak naonnya menerapkan nomor yang bukan saya gitu. Jadi loba oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal sanes abdi teuing ka mana. Sok era Bu lainna naon, simkuring mah nya Bu. Naon? Kagreget nyebutna. Kagreget bahasa geribegnya kagreget dihargakan 10 juta mahal tuh mahal abdi tuh ulah kikituan daerah abdi malin 10 juta kagreget mah 15 juta. Nah maksudnya Pak supados tidak ada miskomunikasi. Nah ieu kenang-kenangan ibu teh ciri khas berat abdi teh terus hadir kagreget ieu teh tiasa di dia aya sosial media abdi anu real dari mulai Facebook, YouTube, Instagram, ada juga nomor WA. Tapi kade akang-akang ieu mah lain WA pribadi lain. Admin. Kabari ke ngechat, "Hai cantik." Oh, langsung diblokir eta mah darucit. Nah, terus ieu teh sabaraha neng hargana? Oh, jualan lain, dagang. Naon cenah? Dagang. Nah, ieu teh hargana teh 10.000. Sabaraha cenah? 10.000. Kabatur mah 20.000 tapi spesial ke orang greget mah dari 10.000 dan dulur ieu. Anu bade meureunannya sambil bersolawat bersama mangga tiasa kasih teteh. Abdi panginten sataacana nyuhunkeun bantosan ti panitia 1, 2 atau 3 atau 5 mungkin anu amanah biasa diajak badami dan jujur. Nah, untuk bisa membantu si teteh supaya lebih singkat karena ditinggali jamaah lumayan seueur. Mari kita bersolawat bersama supaya lebih bersemangat sebelum ke pembahasan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba maulaya salli ala habibikal
يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد أبا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو يا فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر بن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو يا فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عثمان بن العفان كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفا نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد غرم العالي حيدارا سر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو يا فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على
أصحابه من قد وهدى وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Gede dari wong agung Cileng ngaji besok gede dari wong agung Salim daiman ala Ahmad Salim wasallim daiman ala Ahmad والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا قريب لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وسماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي sareng-sareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki
sebat percuma ganteng anak dalam sholat iwahiu papat percuma ayu orang dalam sholat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bid'awami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Bu, masih semangat. Rada tunduhan saeutik. Nu sepet-sepet dina mata aya. Orang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, nah sih urang teh mah kudu muludan. Betul Bu? Tapi sebelumnya berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Betul? Urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadangu haul Syekh Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Lamun misalkan aja ayeuna kayaman aya maqam Nabiullah alaihi salam eta ge sami diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga diciptakan nami na tos masyhur. Betul Bu? Malihan sorkanya Rasul kumaha? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng pangakhirna engke dibangkitkeun ku Gusti Allah. Terus timbul pertanyaan, nah urang make kudu muludan nepi kakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta nepi kakeun orang dia teh udunan. Ibu apal udunan? Naon ari udunan teh? Iuran. Ibu iuran di dieu. Iuran teh sabaraha? Teuing da duit lagi warna bodas. Sabaraha duit warna bodas? Di mana mun rek muludan ibu-ibu sok udunan keur ngayakeun pangajian mugi ya janten ganjaran amin. Lamun jalma nu berehan udunan ratus ribuan tapi nu buntut kasiran mere letik sabari ambek-ambekan aya nu kitu aya nu mere saeutik ambek-ambekan behareupan diukna euceuk. Ibu saurna kumaha di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu. Di mana-mana aya riungan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun muludan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun Maulid Nabi, maka Allah bakal ngamankeun ka eta lembur teh satauneun. Amin. Ya Rabbal. Jalma anu muludan maka Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan maka Allah bakal diraksa, jalma anu muludan maka Allah bakal dijaga. Urang kudu percaya kana eta keterangan. Tapi kamari pu boy kamari disimpuri ngaji ngabahas tentang ieu cate jalma anu muludan ku Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan ku Allah bakal diamankeun, bakal diraksa, bakal dijaga teh langsung ngagorowok di tukang. Neng kamari babaturan ece balik muludan teh dipacok ku oray. Ongko jalma anu muludan teh bakal dilindungi, ongko jalma anu muludan teh bakal diraksa, ongko jalma anu muludan teh bakal dijaga. Terus kunaon eta tatangga ece balik muludan teh karah dipacok ku kira-kira saha anu salah? Oray apa keterangan?
orai cek abdi teh kieu Bu orai mah teu salah keterangan mah komo deui teu salah anguran mah tanyakeun ka tetangga ece ari ece pas puludan udunan sabaraha 5.000 atau kata saya dibacok orai betul mengatakan ayeuna mudah-mudahan anu ngaparantos ngaluarkeun harta bendana pikeun kasuksesan ieu acara insyaallah ku Allah bakal digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Terus Bu aya deui pertanyaan naha urang make kudu mulu dan kan Kanjeng Rasul nage tos teu aya Kanjeng Rasul nage tos pupus leres Bu tapi urang nyebatkeun tos pupus ka Kanjeng Rasul asa teu mantes betul Kanjeng Rasul tos teu aya di alam dun tapi naha urang ke kudu make muludan saur Kanjeng Rasul hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum hayati hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh bahkan maot kaula ge alus pikeun aranjeun kira-kira naon nyabunya alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang tong boroning urang jalmi anu awam para sahabat oge bingung saur para sahabat qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana atuh natang tos Gusti jumenengna Gusti di alam dunia eta sae kangge urang sada tapi naha pupusna Gusti eta oge sae kangge urang sadaya saur Kanjeng Rasul cenah hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autakum ilallahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh salagi kaula ngajak ka umat tina salah kana ben dina zaman gelap gulita menuju zaman terang ben tah eta alusna cuman nang Kanjeng Rasul aya na Kanjeng Rasul di alam dun terus naon ayeuna alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang saur Kanjeng Rasul wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnaini wa khamis jadi sanya-nyana umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun amal ka Kanjeng Rasul teh dina poean Senin jeung Kamis matak munasabah dina poe Senin jeung Kamis teh osok naon urang teh puasa supaya naon ditinggalikeun amal ka Gusti Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis urang dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah naon anu terjadi istabsyartu bihi bungah Kanjeng Rasul bangga Kanjeng Rasul tapi kira-kira Pak lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan maksiat doraka ka Gusti Allah kira-kira Kanjeng Rasul ambekeun moal bendueun moal jawabanana moal inaha kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka pasangan urang cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka indung bapa urang cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka anak urang jadi bisa disimpulkan cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna teh melebihi segala-galanya bahkan di saat umat Kanjeng Rasul maksiat doraka ka Gusti Allah Kanjeng Rasul malaina ambek laina bendu laina geuleuh Bu tapi istagfartullah lakum henteu eureun-eureun Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna luar biasa teu Bu cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna luar biasa teu pertanyaanna ayeuna saha umat Kanjeng Rasul teh Bu jawab sing tarik siap jawab sing kompak siap saha umat Kanjeng Rasul teh saha umat Kanjeng Rasul dengan pedenya urang abdi padahal mah teuing di aku teuing henteu urang betul atuh neng mudah-mudahan lain mudah-mudahan da urang teh ngaku-ngaku hungkul mah izin betul urang disebut umat Kanjeng Rasul ari kana sholawat teu beuki betul Bu karena meneladani akhlak Kanjeng Rasul teresep jeung pada manusia teu alus betul Bu terus ayeuna urang ngaku-ngaku dina nalika saha umat Kanjeng Rasul urang padahal mah Bu kusabab naon matak isin teh kusabab di luaran sanah mah urang teh ayeuna teh keur berlomba-lomba naon cenah berlomba-lomba Ibu aya nu kantos di dieu ka tanah suci aya di tanah suci urang teh biasana ka kota naon
ka kota Mekah sareng Madinah. Di Madinah aya endog kokonengna Madinah nyaeta aya makbaroh Kanjeng Rasul di lebetna aya raudhah. Lamun misalkan urang hayang asup ka raudhah teh ngantri. Simkuring ge ngantri tiba da subuh lebet-lebet jam 10 siang kaburu tebu kabayang teu ngantrina kos kumaha. Kabayang teu? Kabayang. Dari berbagai antrian ratusan bahkan ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai penjuru negara, jalma-jalma hayang asup ka raudhah oge ngantri dibarengan ku ceurik maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca salam ka Kanjeng Nabi, dibarengan ku ceurik luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maca sholawat ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik luar biasa. Sakitu teh hayang asup ka raudhah ningalikeun bentuk cinta ka Kanjeng Rasul sebegitunya Bu batur mah. Sakitu teh ka raudhah Bu atuh komo di dinya simkuring langsung mikir Gusti atuh komo engke di padang mahsyar anu panas luar biasa. Jalma lain hayang ka raudhah deui tapi ngarepkeun syafaat ti Gusti Rasul, hayang diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira abdi kabagian moal syafaat ti Gusti Rasul, kira-kira abdi kaangkeun moal janten umat Kanjeng Rasul. Sedih jeung era. Leres Bu, matakan kacida sombongna jalma anu kiwari bumuludan. Betul Bu? Nepikakeun diharam-haramkeun sagala. Bu simkuring bade naros wios, Bapak simkuring bade naros wios. Kira-kira dina kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lebet kegiatan anak kaawonan apa kasayan? Sholawat aya, pembacaan Al-Qur'an aya, pembacaan Maulid aya, sedekah aya, silaturahmi, tolab ilmu, terus naon awona nyapanya nepikakeun ku batur diharam-haramkeun sagala. Matakan ayeuna simkuring luar biasa apresiasi masyarakat orang buah bedul luar biasa. Pasti da warga-wargi buah bedul teh teu sakieu aslinya mah seueur pisan, tapi tidak semua orang bisa hadir ke tempat ini dan bisa bertahan sampai akhir. Betul Bu? Datang mah datang seueur dengan tetepi ka akhir. Kusabab pada sejatinya orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Betul? Orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan non nyambung jeung tadi, nah urang kudu muludan hiji urang teh ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu berharap mudah-mudahan urang teh sig diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan kacida sombongna jalma nu muludan. Bu araya Bu, ibu cinta ka Kanjeng Rasul, ibu cinta ka Kanjeng Rasul, bapak cinta ka Kanjeng Rasul. Naon bedana? Naon bedana? Naon buktina? Naon buktina Pak cinta ka Kanjeng Rasul teh? Salawat naon deui? Muludan teh eta betul Bu. Anu paling sederhana ayeuna ibu moal datang ka ieu tempat lamun misalkeun teu aya nu rasana mahabbah ka Kanjeng Rasul. Moal daek ye sampean urang ngalengkah ka ieu tempat lamun misalkeun teu aya cinta ka Kanjeng Rasul. Betul Bu? Moal daek ayeuna ece bertahan dina ieu tempat sok sanajan nahan tunduh, nahan ateul, nyaan bereudang. Betul Bu? Lamun misalkeun dina hate ece eueuh nu ngaranna mahabbah ka Kanjeng Rasul. Moal daek ayeuna ece naon nahan cangkeul deudeuketan jeung batur, pasasedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur. Tapi ibu rela bertahan berarti dina hate ece teh aya anu namina mahabbah. Naon cenah Bu? Mahabbah teh naon? CINTA dihijikeun jadi disebut cinta mah langsung cenghar. Ibu sadar teh ku simkuring dibawa serius biasa kedeung padahal mah sadar henteu aya nu geus ngagulungkeun karpet balipa, aya nu ngagolair kita, aya nu 5 watt, aya nu pareum geuningan luar biasa. Ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gay, tapi bisa ngahudangkeun jalma anu sar. CINTA dihiji
menjadi rasa cinta. Bebaskeun menurut tukang araya bapak-bapak air paling dia pada makhluk sejak lama tetap suci, oh takkan hilang sampai datang renung arayak keneh geuning Pak ieu makhluk teh masih disadah. Ibu araya bu urang mengkol heula saalit supaya lebih bersemangat sia ngomongkeun soal cinta. Ibu kantos bercinta, ibu kantos bercinta, bapak kantos bercinta, palih dia kantos bercinta. Apakah cinta itu masih ada? Ah bohong. Geus karolot dia ditanya cinta moal ge ai nu aya ge rasanya ari cinta jeung nyaah beda henteu. Yah nu ngaranna cinta mah ayana oge anyaran kau. Cinta itu moalil paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah bakal kageunaan ku seep setan. Emang aya setan ngelebok cinta ku seep, betul Bu? Ibu cinta itu but teu paduli cicing di saung butut nu penting cin, teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin. Keur bobogohan panggilan ge ayah bun, ayah gak papalah bunda mah balangsak juga, yang penting cin. Cep nini pret can apal kumaha sana beas-beak, betul Bu? Can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh hari dibayar henteu, betul Bu? Tapi dan ngaranna cinta mah apapun yang terjadi akan terasa indah, betul? Ibu penuh dengan cinta anyaran kawin ngagoreng ikan asin, ngagoreng naon cenah, ngagoreng naon cenah, dibulak balik ku si Ece penuh dengan cinta mah indah we Pak. Biar aku makan hanya sehari sekali, daek teu ayeuna sakit madahar baso ge di samuan anu menyebutnya. Biar ku tidur berkasur kain jerami, daek teu atuna merah. Biar aku harus berteduh di pinggir kali, anu kitu aya atuna namanya da loba reungitnya. Asal engkau kan selalu menemani. Allah cek ini pret 10 tahun 20 tahun kawin geuningan karasa oh kieu geuningan jadi jalma teu boga teh. Jadi jalma teu boga bungah apa sedih Bu? Sedih, apalagi zaman sekarang Bu, manusia dihargai dan tidak itu gimana duit. Betul gitu? Sepintar apapun manusia, sebagus apapun akhlaknya, seberakhlak dan seberilmu apapun seseorang lamun eueuh duitan mah angger moal dihargaan, betul Bu? Tapi jalma sajahat kumaha oge eueuh akhlakan bodoh, jalma teh eta teh galak ke urang tetapi loba duitan mah pasti dihargaan, betul Bu? Sebegitunya sedihnya menjadi orang yang tak punya, betul Bu? Si Ece anu asalna penuh dengan cinta kieu geuningan teu boga duit sedih. Pulangkan saja aku pada ada geus kitu mah dipulangkan, betul Bu? Mengatakan menikah tetap harus dengan ilmu. Menikah dengan ilmu Bu, berurang teh dibere sababaraha oge ku salaki bakal narima. Pak dangukeun si ibu lamun misalkeun ngabogaan ilmu mah rek dibere sababaraha oge ku lalaki bakal narim. Dibere ku bapak teh 2 juta sapoeun dan ditarima ibu-ibu. Betul Bu? Ari 20.000 2 mingguan ditarima mah. Anu ditarima atuh ngan beda penerimaan apa? Si ibu dibere 20.000 2 mingguan dibere tah inungna cokot ku ibu teh alhamdulillah cukup. Entong bari jameluhur, entong bari nyarekan naon cenah sakieu lah. Tapi lamun ibu dibere 2 juta sapayeun ku salaki cokot dengan semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ka beres. Katakan Pak lamun hayang dina akhir ka beres, bere nasi lom. Coba siap. Cinta jeung nyaah beda. Ibu cinta apanya ka salaki? Ibu cinta apanya ka salaki? Neng bedana cinta jeung nyaah naon? Beda babari Bu.
anu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter naon cenah ditingali matak baheula ibu ningali jalma nu dipika cinta di jauhan oge geus ngageter kana hate betul ari ayeuna ngageter keneh ningali si bapa osok cenah ning mun can dahar 3 poe eta mah ngageter cinta atuh naon anu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum Ece nyetrum keneh nyabak salaki. Hah? Ibu sok nyabak salaki tara? Ih ari nu tara kunaon pasea? Ibu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala? Ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah asal orang apa kana ilmu. Ibu sok nyabak salaki tara? Lain nyabak atau bahasana ngusapan. Ibu sok ngusapan salaki tara? Ibu sok ngusapan salaki tara? Naona? Da loba atuh betul Bu? Iya simkureun kabehnya Bu araya ari salaki ece boga sirah atuh kana boga neng biar kudu boga sirah dina sirah aya naon ui sarua anu pisan oge eta teh buuk ce dina sirah aya naon buuk dari 1 lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami salembar buuk eta matak ngagugurkeun kana 10 dosa urang luar biasa teu matakan usapan salah kita usapan ayeuna nu ngaranna nyaah kumaha Bu nyaah apa cinta ka salaki ari nyaah kumaha bedana neng tetep banget salaki ti penting Bu sok ditetep tara banget salaki ari nu tara kunaon bosen neng hayang gara ganti salaki Bu, lamun misalkan orang ningali salaki dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, salila tetepan ece ka salaki eta matak ngagugurkeun kana dosa urang. Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang sajam berarti dosa urang mululuk sajam. Lamun ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na menit, dosa urang oge bakal gugur menit. Luar biasa teu. Matak tetep bukan pamajikan ada pamajikan. Bukan salaki sok ditetep tara. Tetep enak Bu jadi ibadah eta asal ningalina dengan penuh kasih Gusti ari salah kisah ternyata ece teh salah kamar asup ke kamar tatangga balik deui cek ka imah tingali tetep salah Gusti itu salah kisah bapana baheula mah bapana teh asa kasep pos Arjuna ari ayeuna hah dakok cenah saeutik bapana bapana teh asa gagah hari ayeuna geus bongkok cenapa bapana baheula mah bapana teh asa seungit hari ayeuna Pak dangkeun bau bapak-bapak teh bau naon Bu bau colotok bau belenok bau neraka Pak dangkeun bapak-bapak teh matakan tipe ting teh make par imader make geliga atuh nyerang kana panon teh peurih betul Bu ieu salaki batur nih nya salaki batur mah lamun memeh sare teh sok mandi heula make piyama disemprot buuk ge ari salaki ece kumaha memeh sare Gusti mencetan bitis we bari make GPU da geus ripuh ti kebon leres Bu eueuh soswit-soswitna cik salaki geus pantar kitu ku ibu dipiceun apa henteu naha nyaah lamun teu nyaah mada geus dipalidkeun ku ece teh geus dikarungan dibeungkeut betul Bu Pak si ibu dikitukeun asa cantik teu Bu asa cantik asa salaki we nu geus ripuh kaayaan teh padahal mah urang kirip ece ripuh ngarasa ripuh teh tanyakeun ka bapak-bapak tingali bapak-bapak beungeut pamajikan teh penting inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna geus loba kokoloteun anu inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna Gusti ditangkarakeun ge kos ceplok endog ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku stretch mark apa stretch mark mun beres ngalahirkeun sok naon
Penting cek si bapak alus eta malejing teman di Borelang padahal lain lejing Borelang eta teh naon alus cenah inungna eta malejing teman di Tarotol padahal lain lejing Tarotol eta teh naon urut buduk jeung borok tapi musim kuring ngomong buduk jeung borok sok nyeri hate keur masantren harita dihina ku batur santri buduk dadanyaan eta teh beda sim kuring balik ka kobong teu bisa rakap leungeut teh kieu we da cenang hungkul tapi kenainya para santrinya ulah leutik hate kenai buduk-buduk oge nu penting barorok kamanya aya buduk barokah tapi sim kuring tahadus bini emah pak sim kuring teh biasa ayeuna silaturahmi ka ditu ka dieu keluar kota keluar kampung keluar desa mancan ari keluar negeri mah tah eta teh ladang buduk matakan ulah aneh lamun misalkan ayeuna aya santri buduk kiyaina oge bunga kiyaina maknya aya kiai buduk aja na teu bosen eta kiai buduk wae betul bu cinta jeung nyaah beda cinta kepada makhluk bisa berubah kapan saja tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul nah haneng urang make kudu cinta ka Kanjeng Rasul kahiji bu Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud naon cenah sahibul maqamil mahmud naon ari sahibul maqamil mahmud teh nyaeta tempat anu terpuji ma makna terpuji ma makna mahmud mahmuda bukan mahmud dinya nyaeta aya asy-syafaah nyaeta syafaatul udma mungkin urang di poe kiamah kusabab urang sadayana teh bakal ibu bade maot bapak bade maot iraha teuing bapak ti heula abdi paneuri atawa abdi pandeuri bapak ti heula pokokna mah maot mah pasti bakal terjadi orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu titin ibu lilis ibu Ais ibu Imas mati lamun misalkan orang maut aja orang ge hayang dibacakeun maca Al-Qur'an urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur'an kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang masyarakat pan aya amil jeung ustad betul bu ieu dangukeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibayar lamun teu dibayar daekeun henteu da sim kuring ge horea mah teu bu maknya ayeuna kiai dipelak di kuburan tilu poe tilu peuting ari anak jeung incuna lalajo tipi di imah kira-kira adil tah henteu maksudnya lain dibayar cek lamun misalkan jadi jalma beunghar bisa ngulikeun sugan 40 poe 40 peuting gederan sabuah bedul dikerahkeun ka imah ece tapi lamun misalkan urang jadi jalma balangsak jalma teu boga erek ngulikeun ka saha iwal tikaa matakan didiklah anak kita dengan Al-Qur'an siap bu ilmu dunia perlu henteu perlu kusabab urang masih keneh di alam dun ilmu akhirat perlu henteu perlu kusabab akhirat adalah masa depan urang anu geus pasti kusabab urang sadayana bakal urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa ibu apal teh padang mahsyar bapak terang teh padang mahsyar naon ari padang mahsyar teh urang ning sok dahar di dinya nasi padang naon atuh cenah ari padang mahsyar aya dina syairanana kumaha ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 nyata panon poe 7 nyata kamari Agustus orang upacara panon poena hiji teuing di mana panas luar biasa nepikakeun aya nu pingsan komo engke mah di padang mahsyar panon poena ge lain hiji tapi
7. Matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udma teu kabagian syafaati Kanjeng Nabi. Tong boroning kabagian syafaati Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bisa. Sedih teu kira-kira? Sedih. Terus sahaneng jalma kategori jalma anu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi teh apakah Bu Titin, Bu Imas, Bu Kokom, Bu Iam? Bukan, Bu. Terus saha atuh? Saur Kanjeng Rasul wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Saha eta teh ya Rasulullah? Nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi dina nalika Nabi Muhammad urang teh menyebut sallallahu alaihi wasallam dapat tempat eta teh jamaah cilaka. Dina kitab Mukhtarul Hadis Al-Bakhiru man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
wa sallim wa barik. Berkah solawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Maulid anu mulia. Mudah-mudahan orang sadayana riungan orang sadayana tong hungkul ngariung di alam dunia, tapi mudah-mudahan tiasa ngariung di surga Gusti Allah. Oge rerejengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang sadayana sing kaangkat janten umat Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan orang sadayana sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu cakap Bu, cakap atas pangintennya atau saudara-saudara dengan berat. Aya doa tutup aya. Aya petugas doa tutup aya. Ayat mung sakitu panganten icunya anu tiasa kapihatur hapunten ka para guru sadayana, mung sakitu kabuktosanana hapunten tina segala kalepatan. Mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeunana ugi mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge abdi umumna ti sadayana kangge sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan ya kan?